Ya, ayah. Ayah, itu si Encek bade minum racun serangga. Soalna cintana ditolak ku gebetana. Hayu enggal ih geura carek. Kalem we atuh bun. Tenang kumaha, ke si Encek maot kumaha. Cik, ari si Encek serangga apa manusia? Manusia ya, Ari si Encek minum racun naon? racun serangga. Jadi Moal ngaruhnya. moal da si Encek mah manusia yang minum racun serangga. Nyantos atuh. Ayah itu si Encek deui ya. Naon deui si bun? Minum racun beurit? Moal ngaruh moal. Sakana si itu bade ngajeng di lantai 4 ya. Cek ulah cek aduh. Cek ulah eta aduh. Cek ulah cek aduh. Cek ulah eta aduh. Cek ulah cek astagfirullahaladzim cek. Mundur kabeh mundur ih. Ulah kagok. Tuh ti tower, ti dieu mah moal-pae. Atuh di tower mah kuring lagi sieun. Bari lagi saha norek ngajeleng. Dewek erek nyala ieu cengken rumah haji. Tanya teh naon sih bun? Bun? Geus lah tong di dieu panas engke ngalah cengke mah yuk, turun lah weh. Yuk. Masalah naon? Zaman aya nama ribet. Ribet kumaha gitu? Piraku urang rek salingkuh kudu bobogohan heula. Bukan emang gitu. Terus kudu kumaha? Padahal geus unggal waktu. Dewek chattingan jeung manehna teh. Ingat, manehna ngan nyimpen kontak maneh. Lain perasaan maneh. Nya terus kudu kumaha ih. Nya doakeun ya manehna. Karena dengan mendoakan teh adalah cara mencintai yang paling rahasia. Lamun ceuk Sujiwo teh mah. Terkadang Tuhan mematahkan hatimu untuk menjauhkan dari orang yang salah. Tah eta. Bener eta pisan. Omat, ulah mabok minuman ayeuna mah. Lebih baik mabok janda. Deui. Kalem. Nah, si eta bet mungeun ke didinya. Atuh da bayangkeun nu hayangeun ka manehna. Kamari si Nanang, orang Lemang, juragan Pindang. Tuluy kamari-kamarina deui. Si Helmi, orang Cimahi, polisi. Ripuh dewek atuh. Sayanganmu berat. Mundur saja. Ban bun. Ari ayah mah tara dipilarian ku Kakang. Ya udah tuh seragam Kakang mana? Taroskeun ka si Bunda eta mah tuh. Ih, ongko tadi. Taroskeun ka si Bunda. Pan si bunda lagi ke pasar. Kang, ayah mau nanya Cik. Ari Cristiano Ronaldo asal negara mana? Portugal ya. Tahu dari mana? Sumedang ya.
Iya, hayu. Tapi ada satu syarat. Apa? Nanti pas di sekolah kakang jangan panggil ayah. Panggilnya om atau a ya. Oke om. Sanes ayeuna. Oh, Jangan ketang. Mending kita pura-pura gak kenal we nya. Anda siapa? Sanes ayeuna kakang engke di sekolah. Kan latihannya lah ya. Terserah. Oke. Yaudah Tia, kamu berangkat dulu ya. Udah sok hati-hati. Ya bakal gak? Nuhun. Kumaha? Dibalik. Yuk. Hati-hati. Ayo. Nya nilap. Kang, ayo gurame ayam mana nya? Ningan anu badag. Oh, kakang teh pas kamari teh ninggal lauk eta ngap-ngapan. Entah saku kakang teh ditulungan di kandaratkeun. Dapanya teh titeleup. Hah? Atuh pae. Kakang mau motoran yuk. Ya yuk. Ayah, kakang main dulu ya. Alah Kang, itu kuatin nanjak. Dorong lah itulah, dorong. Wah Haji, Kunaon motor teh didorong wae. gak kuatin nanjak Wah Haji. Nah make jeung teu kuateun nanjak. Duka, pada mata gigi 4. Atuh pantes gigi 4. Cobaan gigi 2. Gigi 4 oke naik, kamu gigi 2. Ah, lieur dek malah. Jeung barudak ieu teh lah. Geus dek malah ka masjid ah. Wah Haji mah tebenang di bejaan. Assalamualaikum. Arah ya gitu. Har, geuning ka dararieu. Video. Sehat om, sehat. Si Bunda mana? Si Bunda mah ke pasar. Di pagi belum datang. Ya budak atuh ya. Belanja si Bunda. Si Dede udah gede. Ya. Pap, Mama ke dapur heula nya. Ya, so. Asa tumben ngabring ka dieu om. Aya naon? Kapanan dalam rangka ngadukung si lurah nyalonkeun deui pan dia jadi kepala desa nyalonkeun deui aya teh enak teh kudu didukung. Nya nya. Ih, aitun teh. Ieu mah teh geuning loba CCTV nah teh jang. Bu, meuni jiga di emal imah teh. Aduh, ampun. Atuh om pan jaga-jaga bisi aya bangsat di dieu mah da seueur bangsat ih.
Jadi ingat baheula. Carita keur Om Gedidi tuh baheula. Nah kumaha kitu? Ingat coba saya teh kedatangan bangsat atau Om mah. Putujuhan. Aduh, eta mah. Rek naon cenah? Ngomong nama rek silaturahmi. Manya bangsat silaturahmi. Nyarek maling atuh. Mending kabina-bina. Oh, nya. Terus kumaha? Nya pas rek asup ka imah teh tah, rek asup pisan ditanya tah ku Om teh. Rek naon sakadar ieu? Bari bedog dibawa we langsung. Terus? Karek-gerek dibuka tah bedog teh. Eta mah jol nyerang atuh. Tujuhanana kabeh tah nyerang. Aduh. Ampun. Ditagenan we ku Om atuh jelema tujuh we mah. Eta teh dilawan kabeh ku Om. Nya heuh, dilawan atuh. Anak guru no. Jawara. Eleh mah cadu kudu eleh tina pangributan. Tah, dikitu ku aing. Dipek-prek ku aing mah. Tuh manteuy. Terus eta teh saha nu elehna eta teh? Heueuh nya teh apal. Tungtung nama ting kumaha. Ingat-ingat teh geus. Di UGD we, bentar teh cuacanya di mana dewek gitu. Apa teh di UGD? Dasar aing mah. Baru direngukeun heureui efek teh. Jang. Geus macan pamajikan teh. Acan Om, nyata hese minta izin ke si Bunda mah. Kamari ge punung 2 poe teu mulang. Aduh, aing mah. Sieun Om ah. Nya mending kene minta hampura tuh jeung minta izin mah. Kumaha? Nya mending kene minta hampura geus ka panggih nyalung. Daripada sok bebejati mimiti, da mang izinan moal. Oke, minta hampura geus ka panggih. Leuheung mun bisa minta maaf. Mun minta pisah? Can wani Om ah. Maneh mah ngerakeun. Pancu abah kitu patut sieuna nu kawani. Aing mah tong ngerakeun atuh ah. Nih kabina-bina. Yeuh, tingali Om. Hello Kitty di mana-mana atuh. Ini ka Garut. Moal Camerut ta Bibir. Ka Sukabumi pan aya Neng Tini atuh. Kata si ayana cantik atuh Om. Ka Bogor, buka ka Bogor. Ka Ciamis, buka gadis di ditu. Pokona mah di mana-mana aya. Senang hirup teh. Enak. Aduh sih ditinggalkan. Mama! Mama buka! Ada dia. Aduh si Ate masih di jero mobil. Mama meninggalkeun nyoa teh keur di dalam keur tidur. Hilap mamah teh. Ya sok buru cepetan masuk. Pap. Ari ieu buk saha? Ya buka mah tuh ya. Buk saha? Ari ieu lipan saha di nu leungeunna? Sanes lipen ieu mah sanes. Ieu teh ngagores encet baseuh keneh keur di proyek kamari. Kumaha wae. Ari ieu tisu basah saha? Pan bieu teh turun di Alpa neser. Naonnya? Pap, sok jujur kayang, ieu jeroan saha? Eta anu si itu pun Ngomong. eta yang si Lena nih. Randa teh ya ning urang Ciwaruga. Balikeun atuh, bisi baturan rek make jeroan anak, make jadi sakuan sagala.
nyayang. Nyang kayak orang uihkeun ku papa kayak itu dah. Aman. Kang bunda teh bingung. Bunda teh mau pakai masker ya, tapi maskernya yang mana? Soalnya bunda teh dikasih banyak. Kira-kira menurut Kakang, nu mananya bunda harus pakai? Nu ieu weh. Nu iya. Bun. Di sini kening dicari teh. Ada apa? Ini mau. Kalian mau pakai juga? Iya, mau. Yuk, pakai yuk. Yuk. Bun, emang masker ini teh apa sih manfaatnya teh? Ini manfaatnya untuk mencegah timbulnya jerawat. Terus melembutkan kulit wajah. Udah gitu menghilangkan noda flek hitam. Satu lagi menghilangkan mata panda buat Kakang yang sering tidur malam. Kita cuci yuk, soalnya udah nunggu 5 menit. Oke, ayo, Baik. come on. Bakal ganteng maksimal. Kita nikmatin senja, tapi nggak ada senjanya ini teh, aduh. Si bunda mana nya amni lama. Kakang, ayah. Wow. Gimana? Tapi kayak ada yang beda ya. Oh, Apa? kerudung. Kok Iya. tadi mah beda kerudungnya. Ya kan sekarang ganti karena ini dari mana sih namanya kerudungnya? LRD by Elsa Putri Rahayu. Pantesan kerudungnya jadi nambah si bunda cantik ya. Iya, tahu ini teh kerudungnya ya. Udah Kalau mah tadi masker ya. enggak, kerudungnya itu ini anti air. Ulah kagok cep deh. Kita orang masih nggak jalan lagi deka. Deka deui wae dewe. Aduh, sia. Ih, engkau tadi. Kakang udah tahu. Iya. Pap? Pade. Pap sok jujur. Bocor eta, bocor. Ayo lauk gurame ayam mana? Salah. Yes. Salah sekali. Kemana tuh? Oh, eta. Habis ini. Amatnya ngapa-ngapa. Tahu sih. Mang. Aduh, sia. Alas tak kuatin aja. Dorong gitu. Pan aya neng tini. Kamu motoran yuk. Jalan mobil. Punya. Pakai lengan gitu. Kita kudu kita naon. Anti air. Amin. Dur. Ditinggal ke. Kela. Si kakak gelek-getek. Sok 3, 2, Bentar. hari yang cerah. Dan lihatlah sendal ini. Kedeng. Gak boleh polontong. Hah? Tok. Itu yang polontong. Siapa? Oh iya benar. Bapak-bapak. Perepan polontong.